di deket kebon. Oh, atuh kayak orang nyamperkan. Kayak orang kereta heula ya. Aing daripada nungguan si Ucup sok para ruguh belaweh gitu. Ini geus puguh si Dani cenah ngomongna di kebon awit, di kebon. Cenah aya si Ucup di dia tuh. Naon? Ya kayak guan ya itu ku aing juga beak ini. Lai maneh keur naon di dieu? Di tadi aing ada goan pan aing telepon di tadi gua cek kandang kita aing teh. Di mana si Dani? Si Dani kumaha? Tadi nalep si Dani nyamperkeun ka ieu mah kumaha? Terus nyamperkeun aku kumaha cenah? Yo, Boleh gitu. ngomongna teh nya aya bisniseun cenah. Jual embe. Jual embe. Heeh. Embena di ditu cenah imahna kandangna cenah deket kebon. Ieu urang deket kebon dia nah aya atuh aya maneh di dieu. Terus kumaha teh jeung si Dani? Masalahna? Urang geus ngadepean ka si Dani.